ketika Kangjeng Nabi Adam menikmati segala rupa di sorga, digodalah ku setan, maksiatlah menurut zohirna Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam dikutuk ku Gusti Allah, turun sia Adam, keluar sia ti sorga Adam, bawa pamajikan sia ulah mawa sahlaipun pakaian sorga lain milik maneh, mahkota sorga tenden di sorga, maneh turun ke Adam sataranjang sebab maneh geus teu nurut ka aing cak Gusti Allah. Turunlah Kangjeng Nabi Adam, tah Daud Adam nu sakitu istimewana turun atuh komo sia. Kangjeng Nabi Adam ngahulang mantak horeganan suara teh suara bae, makrod mah makrod bae, ilmu mah ilmu bae, maziah mah maziah bae. Ketika orang boga salah ka Gusti Allah teh saeutik horeganan boro-boro kakarak ustad, boro-boro kakarak kiai, dikiaikeun ge nyaho bener nya henteu Kiai Haji Nurjaya, Ustad Haji Jamal, Ustad Bajingan Fudoli, tambahnya nama dua jeung bajingan. Itu kakarak Ustad Kiai sakitu geus jadi mama ge. Masya Allah karim, maziah tinggal maziah, sinar ilmu dicabut ku Gusti Allah. Eueuhna naonan sakumaha tadi majelis sakitu gedena, pasantren sakitu agrengna, tetapi maziah dicabut ku Gusti Allah percis kos dicabutna maziah suara nu aya di Kangjeng Nabi Daud alaihis. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna, rawuh para tabi'in atsbat tabi'in, al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para rekan-rekan seperjuangan waktu di dia, khususna umumna para rekan saantero, para tokoh masyarakat, para santri, wabil khusus pisan keluarga almarhum al-maghfurlah. Nudina kesempatan ieu alhamdulillah almarhum al-maghfurlah ngundang urang. Tina undangan almarhum tergerak hate urang ku bersihna meureun almarhum al-maghfurlah, jelema harayang ngadaruakeun kirim zikir cacak-cacak nu paehna Haji Pendi
meureun dititahan ge jelema rembung lantaran di jero hatena karunggoni malulu sakadar nyaritakeun perbedaan loba tapi guru ge di Tasik, Garut, Bandung, Sukabumi, Serang, Pandeglang tapi kadang-kadang geus diberenya hoge loba awaik loba gangguan anak ieu hiji ciri urang boro-boro keur hirup geus maot ge rindu karinduan ieulah anu hese dijabarkeun hese dicaritakeun lantaran di mana bae urang aya selalu kabayang almarhum almaghfurlah tanda meureun sakumaha tadi kabersihan hatena para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun sebuah pondok pesantren berarti nyaritakeun sebuah pendidikan anu dikelola ku para kiai kerena meureun ulama anu ngarajina ngaranna santri intina berjuang neruskeun lalakon Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al-ulama'u warasatul anbiya. Lamun ulama warasatul anbiya berarti kiai-kiai nu aya di dieu teh ahli waris Kangjeng. Tapi lamun urang disebut ahli waris bunga sugan we di akhirat teh urang aya tirkah. Geus amin we Ki Nurjaya nyaho bener nyaho teh. Maksudna beneran jadi ahli warisna apa henteu? Sebab Kangjeng Nabi mah ngembangkeun syariat anu tumpuanana wahyu Al-Qur'anul Karim. Anu harita kazaliman bangsa munkarat kafir musyrikin anu ku Kangjeng Nabi dibabad habis kelenteng gereja ku Kangjeng Nabi dirubuh-rubuhkeun. Ialah parentahan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Teruskan ku para sahabat, para tabi'in, atsbat tabi'in datang ke tahun 2018 ulama warasatul anbiya model Ki Nurjaya ngadirikeun gereja. Tanda tangannya na jeung Ki Jamal. Teu beres Ki Jamal. Lumayan lah malnya. Yang sambeli Fortunereun eta si gara-gara nama jeung Ki Fudoli hancur jai atuh mana warasatul anbiya lamun Kangjeng Nabi ngalempeng-lempeng di zaman harita ulah aya nu belok-belok sehingga naon bae musyrikin yen gerakan teu akur jeung Al-Qur'an babad habis teu akur jeung Al-Qur'an rindes tarohanana nyawa perang berjuang Kangjeng Nabi melalui perang salila hirup Kangjeng Nabi teh lain leha-leha di Mekah geus puguh Kangjeng Nabi teh dihina dicaci maki nu ngaran diciduhan mah geus teu aneh bahkan rek dibunuh Kangjeng teh Allah ngainstruksikeun hijrah ka Madinah sugan teh di Madinah teh rek nyantai horenganan perang barang Ki Jamal balik dicaringin Ki Fudoli Ki Nurjaya ya Karim ganti mobilna sering biasa jadi berjuang kos gitu ya masalah sih Ji biasa bae sih masalah tuh tuh kan
atuh je barisnya mah karitu sarua. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kebenaran orang hirup di Indonesia anu karuhun-karuhun urang baheula teh diseret, karuhun urang teh dibunuh, carita murtil, carita hijrah, carita disiksa ku Belanda masih terngiang-ngiang diceli urang teh. Alhamdulillah urang ayeuna merdeka berkat karuhun-karuhun urang, nikmat urang mengisi kemerdekaan di negeri tercinta Indonesia. Malah alhamdulillah segala kaistana eta ge salah satu kemajuan, salah satu keistimewaan bahwa ulama diterima di tengah-tengah negara Indonesia. Jaki Nurjaya ge meureun hayangeun diondang ka istanangan tadi teh atuh naon deuleueuna urang istana kanyana. Sapira mencitan sapi nya nama kitu ge loba anu henteu bener babelianana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya, pesantren tetap eksis. Kiai-kiai na diseret, kiai na dibunuh, kiai na dicaci dimaki, tetapi makin dicaci dimaki dibunuh, pesantren makin eksis sebab dititah teh berjuang ngalawan setan-setan, ngalawan kemungkaratan di zaman Belanda memeh merdeka. Masya Allah pesantren tetap eksis. Setelah merdeka leuwih eksis deui, bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi datang ka ayeuna alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna, mun ditanya anu leuleumpangan ka pendopo naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke provinsi naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke istana nu diperjuangkeun teh naon. Nah iyalah orang masih kena himeng ketika orang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sih sabenerna. Ja merdeka geus, bupati jaya, gubernur ja jelas, presiden ja silih ganti. Nah iyalah mun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon. Jawab atuh ji. Atuh jawab. Naon nu diperjuangkeun? Tuh. Masya Allah karim. Sagadang engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon. Guru kula ayah Banjar. Guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almarhumah bau cunanya sabaraha tahun cenah di Banjar. Ulah nanya tahun bah lah pokoknya mah tamat pengen ayah nu teu kacoret bah. Cak abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu geunang di ditu cek atuh lain deui bah hayang neuleuh beungeut abah bah ih sia mah lalagaan kula jeung almarhum. Nah ayah Banjar teh istimewa, kemudian ka belah dieu ka Mama Bakri sangat istimewa, komo ka Gentur ka Keresek Mama Keresek. Mun urang kuari ngaju jamul jawame di Mama Sujai hadiahna ka Mama Keresek. Urang ngaji ukudul juman syamsiah hadiahna ka Mama Keresek. Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi. Mama Syatibi boga ukudul juman, Mama Keresek boga syamsiah. Tidinya ieu urang ojol lah ngaji duaan, nu ieu ngawurukan syamsiah, nu ieu ngaji ukudul juman, duanana jadi kiai ngebeledug di Jawa Barat. Ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal jana mah ojol Fortuner. Lain ojol ngaji mah geus bisa lah cenah mending ieu beda ya Karim. Urang nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong Masya Allah lamun ngobrol teu kaharti kula osok nelaah mun ngobrol teh aya Karim teu kaharti
tapi lamun ngaji Masya Allah capek tangna luar biasa. Galak gelep tapi lawan ngobrol teu kaharti. Tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capek tang ya mun ngaji teu kaharti. Teu Kidur Jaya mah leuwih tamanya. Ieu masa kadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang. Ulah malam Salasa sok ngaji ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum, Ki Subandi, Ceret, jeung Kiai hiji deui saksa mobil ulah harita dibere mobil ku almarhum Abah jeung paranti ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa ngaji Bukhari ngaji naon kitu ngaranna Ukudul Jumat dicoret terus kadang-kadang surahna teu akur jeung nu dibaca Buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal eta kan eta Buya salah satu keistimewaan Abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah kagentur kula masantren di Picung di Aang Baden aya Abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria. Pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab ai sakadar narik-narik kanaria mah meureun urusanana batin urusan haram urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula teu terus atunya nama kolot kula budak teu terus. Akhirnya dek nanya ke Abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna malam Salasa harita Abuya make cincin di dia opat haju nyurahna kikieuan bae mun aya Haji Jamal dipentas jana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-muridna. Aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku orang Bogor rada ngaharamkeun speaker atuh sababaraha minggu surahna speaker beta Abuya can kahartieun beureun teh ku kiai teh datang amarah ih jama sababaraha kali ge teu kaharti bae ceuk tah eta lah ahli batin mah seperti kos kitu mun harita Ki Nur Jaya milu ngaji jeung kula asana dicarekanan bae unggal minggu nyana ku Abuya sebab ieu mah wajahna lain wajah kiai cek ieu mah wajah kebo. Gitulah guru-guru urang kadieulah alhamdulillah sangat piawai kula sering lalagaan jeung almarhum sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar kemudian almarhum atuh jeung Abah sangat erat akrab anu luar biasa katawaduanana nu pohara akhirna sanajan kula kitu non budak tapi diajak lalagaan bae terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa. Nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang nyaritakeun perjuangan para ulama hese orang berjuang di Indonesia yang mantep lantaran berbeda prinsip negara sekuler hartina pisah antara agama jeung kahirupan negara-negara agama-agama sementara urang anu neruskeun sepak terjang guru urang kabelah dituna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berjuang ngembangkeun syariat melalui Al-Qur'anul Karim nu ngahiji agama jeung negara atuh datang ka iiraha ge moal kapanggih negara mah sekuler berpisah negara jeung agama lempang masing-masing
geus perekonomian ge atuh disebutna kapital kapitalis liberal lantaran metode meunang nyieun manusia kumaha ngeunahna manusia perekonomian kumaha ngeunahna manusia anu dihitung dengan sakadar untung rugi hungkul kabelah dieuna negara sekuler terpisah agama jeung negara sementara urang anu diaji ku urang timimiti sapina datang ka takrib riyad fatul muin fatul hadam lain sebagainya ieu adalah syariat mutlak menang ti Al-Qur'anul Karim ngahiji agama jeung negara datang ka iraha deuk akur aja moal kajen ku kumaha geus bantak sakumaha tadi guru-guru urang lain teu paham ngan sanggeusna paham horenganan moal ungkulan daripada urang haju hihiberan teu paruguh mendingan cara ricing we khusus ubudiah we ka Gusti Allah kitulah sepak terjang guru-guru urang baik di wetan maupun di kulon sebab berbenturan ketika aya sesuatu anu ku urang rek diperjuangkeun pasti urang melalui negara perjuangan agama melalui negara saha anu endek ngabela urang DPR mana anu endek ngabela bupati mana anu endek ngabela gubernur mana anu endek ngabela sebab prinsipna anu berbeda lain berarti haju urang anti ka pamarentah lain berarti haju urang cul dog tinggal igel tetapi urang ukur urang mah urang sakikieuna nya namanya sakikituna geus atuh meureun mun di duniana beda di akhiratna ge beda pastilah beda atuh pasti nya mangke jeung Haji Pendi ka Kenca urang mah kakatuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah diperjuangkan kumaha bae ge lain rek memperjuangkan agama lain rek memperjuangkan syariat lantaran putus perjuangan agama jeung syariat setelah ku urang diteliti jeung dikaji baca ku urang ngobrol urang telaah ku urang moal kapanggih datang ka kumaha oge geus sabaraha menteri nu talar Quran sabaraha gubernur talar Quran di DPR teh talalar Quran tetapi Quran tinggal Quran lantaran kandas nu rek memperjuangkan agama di Indonesia hanya ieu nu memperjuangkan agama innalillahi ibadan sayyidina Gusti Allah ngabogaan hamba-hamba anu hamba-hamba eta berbeda jeung nu sejen nya nama anu selalu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang hadaman Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang cinta ka Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang bener-bener rindu ka Gusti Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang tingalieun umat bahwa nyana adalah bener-bener memperjuangkan Allah di tengah-tengah jelema tengah-tengah masyarakat tengah-tengah negara anu keur teu memperjuangkan agama tapi cul bae ya Allah aya Kiai Haji Jamal memperjuangkan agama jeung Ki Fudoli unggal peuting beda-beda panggung sugandem perjuangan agama horenganan ganti mobil masalah siji biasa bae sih alhamdulillahirabbil alamin ku sakitu ge geus luar biasa nah iyalah para jamaah jang sakadar gambaran oh gitu horenganan manta kaju Mama Bakri cicing Ayah Banjar cicing Mama Syatibi cici Abuya lain teu paham haju cici di dieu almarhum almaghfur haju cici Abah almarhum teh keur mah aya tetesan-tetesan kenegaraan tapi haju kabelah diana cici haju ki Nurjaya ge cicing mah pertama odop saudara lain teu jaho janda seperti eta jang sekadar skema gambaran yuk urang berjuang melalui pondok pesantren pendidikan agama anu dilanjut ku para kiai-kiai anu terus tiba heula datang ka ayeuna encan pernah putus di Indonesia urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin nah lamun urang ngadengekeun tadi naon kitu ngaranna alunan suara Kiai Badus Salam mun tadi nyaho kitu mah duetkeun jeung Haji Pendi gula hayang nyaho duet gitu tah kumaha coba reaksi nak
nyada di jalan ge geus ngomong bae bisi Abdul Salam bejaan duetkeun cek kula teh lain diduetkeun adukeun habak suara eta sangat mendukung ketika urang maca Quran tambah ku makharijul huruf ditambah ku seni-senina geus jelas Kangjeng Nabi nitah abeh urang teh betah maca Quran teh urang ngadengkeun Kiai Badus Salam Kiai Rajib jeung nu sejenna abet teh betah coba ngadenge si eta coba aya 5 menit bae asana peureup daratang mah aya nu ngeunaheun ngajina aya nu ngeunaheun cicingna nah hiji mah ngeunaheun cicing para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata lamun urang nyuk surga lur mapay tapak baheula aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Daud alaihi salam Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah masyaallah belasan tahun keneh geus berjuang ngalawan Raja Namrud perang nabi eueuh nun teu perang kobe perang kitulah perjuangan agama urang kuari can pernah perang urang mah di mana diajak perang ge jauh daek nyaho teu jeung di mana daek ge atuh pencana ge kan teu bisa atuh ki janapi pan geus kolot aya ki jundan nyaho bisa nyaho teu nah ieu baheula mah santri-santri teh kapan tenar garagahna lantaran sanggeusna bisa gaji teh terus wiridan hiji kuari mah memeh bisa ngaji geus wiridan hiji jadi begitu balik lain magahan ngaji nah hikmat itu ki Nurjaya pan magang ngaji henteu ngahikmat henteu kamat setengah tapi lu jelas bah ketika berangkat perang mah atuh ke aya bae muncul boh di Indonesia mah boro-boro perang merangan agama merangan jahe gitu terus bae santri ge geus pokona puluntang palantingnya geus nyawa taruhannya beuh pohara para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah masyaallah nu paling istimewa suarana suara Kangjeng Nabi Daud malain lalagaan kafal maul jari anjiryani ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun Zabur wa idza talautu zabura kafal maul jari anjiryani mun Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur cai nu keur lempang ret eureun masyaallah wa taskuduhu buburiyah angin keur ngagelebuk eureun masyaallah eta ku suara Kangjeng Nabi Daud poharana lain lalagaan wa tuzillu at-tairu manuk-manuk halali berngiuhan Kangjeng Nabi Daud diunggal-unggal tempat ku nikmat-nikmat ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud wa tatuful wuhush fi mihrabi eta manunggaran hewan-hewan ti mimiti jangkrik simet ucing munding segala sapi geus ngeriu ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud nikmat luar biasa indah maka Kangjeng Nabi nyaritakeun engke urang di surga bakal dihibur ku suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam ieu urang bakal ka surga kabehan bakal lah manya pamarentah nu ka surga ya urang lah kecuali ieu hiji cantang tuh jadi urang teh dihibur cek Kangjeng Nabi ku suara Kangjeng Nabi Daud lantaran indahna pohara masyaallah nikmat pokona lamun dikadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud lapar jadi seubeuh leuleus jadi gagah mun urang ngadenge ku suara Haji Pendi seubeuh lapar dibalik urang kuat leuleus aya kitu tanya perwatakan jelema eta dibalik jasa itu mah Jamal masyaallah ya Kangjeng Nabi Daud pohara diundang ku masyarakat Kangjeng Nabi Daud teh di samping ngadakwahkeun Zabur teh hayang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam
ribuan manusia ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur. Disiapkan tempat teh jang hewan-hewan, disiapkan tempat teh jang kitu jin-jin, seluruh makhluk-makhluk ngadengekeun keindahan suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Nu modelna ketika selesai macakeun Zabur, masyarakat langsung tunduk maca 2 kalimat syahadat. Ialah maziah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Tetapi ngaran ge manusia, tengah-tengah keistimewaan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Begitu Kangjeng Nabi Daud macakeun surat Zabur, cai nu biasa eureun teu eureun. Manuk nu biasa halali bercaricing di luhur, ieu mah endahan ngararising berjauh. Kitu kene sato-sato hewan atuh tadi ngeriung di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Saat eta masya Allah hewan sing belecir teu daek gadengekeun. Urang lamun nyaritakeun Imam Haram aya urang Garut Kiai Siroj jadi Imam Haram Mekah, masya Allah pernah nyana jadi imam, ruku sujud ruku deui makmum masih keneh nangtung keneh bae. Percis ki soleh Banten. Jadi di Indonesia nu suarana bagus teh loba nu sabenerna nu dipasang di Mekah. Konon ayeuna aya deui nu terpilih insyaallah nu bakal jadi imam haram urang Indonesia. Kuari keur kompetisi di Mekah tina suara, makharijul huruf, lagam dan lain sebagainya. Tina 40 kori Indonesia aya hiji nu terpilih. Kuari keur digodog encan dimunculkeun ke bakal timbul jadi imam haram. Insyaallah. Ialah Raja Salman wayeuna. Turunan di mana? Turunan Ki Ahmad Khotib Syambas Kalimantan. Nah, masih kena digodog ayeuna ge. Aya kekurangan saeutik deui mah. Tetapi geus lulus. Jadi nilainya kudu 90,100. Nah, ieu nilainya 89. Kurang hiji. Nah, hai Ki Jamal nilainya teh nya nama teu kudu 100, menang 30 bae ge lulus. Tapi menang 3 doang. Teu lulus, kudu diduetkeun jeung Ki Nurjaya. Di luhur kebo tapi. Ya Allah ya Rabb. Aya beta keistimewaan urang Indonesia insyaallah. Nah, Kangjeng Nabi Daud ngahuleng aya naon ieu cek Kangjeng Nabi Daud. Suara-suara ieu keneh jelemana aing keneh. Haju diangkat Nabi ku Gusti, diangkat Rasul ku Gusti. Kunaon ieu jadi kieu? Bacakeun deui ku Kangjeng Nabi Daud, masya Allah. Nu kamari mah cai teh sakadar teu eureun, kuari mah kenceng. Teu daekeun ngadengekeun, manuk kitu keneh. Satu hewan sing belecir teu daekeun ngadengekeun. Ajib. Heran Kangjeng Nabi Daud. Saminggu manehanana tadarru ka Gusti Allah, tahazzun wa tahassur. Ya Allah ya Rabb, aya naon ieu teh? Terus Kangjeng Nabi Daud macakeun deui. Lain makin mantap, tetapi makin ditaringgalkeun. Jelema geus teu dangarekeun ngadengekeun nu tadina diondang nyana ku masyarakat. Kuari mah geus eueuh nu ngondang. Nu tadina ketika nyana macakeun masyarakat, ya Allah. Ngeunaheunana kuari mah Daud jedeg-jedeg maca Zabur mah baca bae kula balik heula ceuk. Percis ku saji pede mah maca. Nyana pernah terjadi mah maca nu boga imah ge indit. Atuh pan. Parah aja sapanta mah. Biasana mah kan mustame doang nu indit, ieu nu boga imah ge indit. Geus teu ngurusan tah mah geus teu ngurusan. Parah. Nah, aya naon tu terjadi? Akhirna badahanana ceurik ka Gusti Allah. Cerik terus ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Suara ieu keneh, jelemana ieu keneh, zaburna ieu keneh. Dibaca seperti kitu tetapi kok berbeda. Atarhamu ya Rabb, apakah Gusti henteu nyaah teu welas pangeran?
cek Kangjeng Nabi kasrota bukai loba cerik abdi nying cerikan kunaon jeung kunaon bertanya-tanya Kangjeng Nabi Daud teh tapi can dijawab bae ku Gusti Allah teh nanya deui ka Gusti Allah can dijawab nanya deui ketika Gusti Allah ngajawab hei Daud boro-boro pangkat maneh aing nyiptakeun Adam di sorga manusia nu pertama ku aing diistimewakeun sagala rupa sorga jang Adam setelah eta keungnya sorangan diciptakeun ku aing pamajikan anak nikmati ku maneh ta sorga jeung pamajikan maneh asal ulah maksiat sia ka aing cek Gusti Allah ketika Kangjeng Nabi Adam menikmati segala rupa di sorga digodalah ku setan maksiatlah menurut zahirna Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam dikutuk ku Gusti Allah turun sia Adam keluar sia ti sorga Adam bawa pamajikan sia ulah mawa sahlai pun pakaian sorga lain milik maneh mahkota sorga tenden di sorga maneh turun ke Adam sataranjang sebab maneh geus teu nurut ka aing cak Gusti Allah turunlah Kangjeng Nabi Adam tah Daud Adam nu sakitu istimewana turun atuh komo sia Kangjeng Nabi Adam ngahulang mantak horeganan suara teh suara bae makrod mah makrod bae ilmu mah ilmu bae maziah mah maziah bae ketika urang boga salah ka Gusti Allah teh saeutik horeganan boro-boro kakarak ustad boro-boro kakarak kiai dikiaikeun ge nyaho bener nya henteu Kiai Haji Nurjaya Ustad Haji Jamal Ustad Bajingan Fudoli tambahnya nama dua jeung bajingan itu kakarak Ustad Kiai sakitu geus jadi mama ge Masya Allah karim maziah tinggal maziah sinar ilmu dicabut ku Gusti Allah eueuhna naonan sakumaha tadi majelis sakitu gedena pasantren sakitu agreng tetapi maziah dicabut ku Gusti Allah percis kos dicabutna maziah suara nu aya di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam langsung Kangjeng Nabi Daud ceuri ka Gusti Allah cak Gusti Allah maneh kunaon inget ka kaulangan sakadar inget hungkul teu inget kada dosa jeung kasalahan anjeun aing mah teu kudu diinget-inget geus sia inget bae komo aing teu diinget ge aing mah inget bae ka sia tuh Gusti Allah ge geus pohara ka Kangjeng Nabi dat ingetkeun dosa nu terjadi di diri maneh supaya maneh bisa tobat ka kaula sinar ilmu jeung maziah wahyu bakal dikembalikeun deui ka anjeun wahai Daud ieu teh si horeng meureunanan jang urang sepira urang ai Kangjeng Nabi Daud mah nabi babahari meureun tobatna tetapi ketika orang ningali di saantero Garut Tasikmalaya Bandung Cirebon Masya Allah loba kiai anu istimewa ditaringgalkeun ku santrina encan introspeksi diri aya naon sih di dirina jelemana nyana keneh ilmuna istimewa jeung teu kumaha tetapi kok embungeun sih jelema ngaistifadah kana ilmuna teu hayangeun ngadengekeun nah iyalah meureun di jerona aya sesuatu anu Allah bendueun tinggal orang introspeksi lamun mamaca datang ka ditinggalkeun ku pribumina berarti kan eta kudu introspeksi nu sebenarnya aya naon sih di dirina jam maca nama eta kata keneh nu dibacana atuh kutub robani wal arifus somadani tapi pan Masya Allah meureun hanan tuan seh ngamuk meureun tuan seh ngamuk iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekedar jang gambaran kade suara anu bagus di Kangjeng Nabi Daud nu dicabut keistimewaan Kangjeng Nabi Adam anu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun kemudian loba buya jeung mama-mama komo kakarak kiai jeung ustad mah anu dicabut ku Gusti Allah maziahna encan kukumaha tinggal introspeksi diri aya naon di diri urang maka urang cari coba teangan coba naon kasalahan-kasalahan urang
aya dokterna dicoba orang datang ke dokter anu bisa nganyahokeun sebab kula bagi kula kadang-kadang hayang seri kadang-kadang kaget kadang-kadang mah jib kumaha kaajibanana baheula di zaman Gus Dur selalu nyahueun bae kemudian kuari ka Habib Lutfi naon bae nu terjadi kadang-kadang nyahueun ieu aneh ka Habib Lutfi ziarah ka Maroko ketika datang ke Maroko salat di lapangan tiris anu luar biasa begitu salat aya jelema janggotan make calana baju sakieu make calana sih milu salat tapi sarakaat nyana miluna aju geussan nyana senyum bae ka hareup kunaon Habib Lutfi nyahueun saha anu bebeja tah ka ditu bahwa aya nu milu salat sarakaat siapa itu aneh tah Habib Lutfi ketika kula ngimpi aya sesuatu impian menang 2 poe manehanana nyaritakeun ki ucing ngimpi anu kok bisa nyahu Masya Allah karim ketika di Madinah kamari terjadi kula di raudhah kemudian di raudhah aya anu ngawal askar tiluan kemudian salat titah sadaekna ku askar beres ka hotel Habib Lutfi kula datang acan ka hotel nyana geus telepon tahu nggak itu askar siapa yang ngawal saya bisa nyahuan gitu nah iyalah meureun aya ahlina nu nyahueun karena kesalahan urang mun dicaritakeun tentang nyahona luar biasa nyana mah kuari atuh leuleumpangan ka mamana ge masalah sebab hatena geus terubah keur carita-caritakeun lain hiji meureun di Indonesia meureun aya sababaraha anu model-model kos kitu nah ieu urang besi boga kasalahan nu tadina boga kanikmatan ibadah kok tiba-tiba jadi henteu nu tadina bisa giat urang hudang ti peuting kok jadi henteu nu tadina urang maca kitab jadi ngeunaheun tadina kok kuari jadi belet nu tadina urang teu pati resep kana awewe ku kuari resep oh ini mah biasa tah mah watek tah mah oh masalah tah mah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran sebab ieu teh ya ngan urang nu memperjuangkeun agama hartina urang teh kelas-kelas salafi nu sejen ngan sakadar caritaanana hungkul agama teh kabelah ditu geus lain agama sakumaha skemana tadi gambaran kekandasan berjuang di Indonesia lantaran berbeda prinsip antara urang anu nyekelan salafi nu bener-bener urang memurnikeun syariat Al-Qur'anul Karim lalagaan ge lah lumayan gitu ke jamalnya kitu urang lalagaan we heulanan tapi lumayan urang aya di koridor eta dibanding jeung batur nu geus ngalengkahna luar daripada koridor eta tinggal urang diperbaiki besi aya kekurangan kejanggalan lain berarti haju urang silih tujah urang silih beresan silih rapihan silih nasehatan abeh urang mararaju kabehan sebab iyalah urang anu nyekelan syariat iyalah urang nu memperjuangkeun syariat di Sabang sampai Merauke salafi luar biasa mun kukula dijabarkeun kiai-kiai anu ceramah di Jawa Timur ceramah di Jawa Tengah kiai ceramah anu di Jawa Barat kiai ka salafi anu sebagian geus eueuh sebagian masih aya keneh nah ieu perjuanganna anu luar biasa jeung menarik nu sabenerna mah nah lamun diperbandingkeun perjuangan jeung kejahatan urang kuari inggis lantaran kainggisanana urang kan kuari keur dijajah lamun baheula dijajah melalui senjata kuari dijajah urang melalui politik urang kuari geus teu bisa kukumaha lantaran politik urang dijajah ku kafir ekonomi urang dijajah budaya urang dijajah disnyana berhasil menjajah urang di bidang ekonomi bidang politik bidang hukum bidang budaya urang makan jalan di tempat sementara birokrasi terus kumanehana diopenan ganti presiden ganti menteri ganti presiden nyana makin menjadi penjajahanana urang terlena jeung teu nyaho geus datang ka mana perjuangan nyana menjajah urang perjuangan urang geus datang ka mana urang kan teu nyaho kaya lah sakitu geus urang mah urang bae
sakikilna urang mah nu penting urang gabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir urang cinta jasa ka almarhum almaghfurlah yu urang doakeun abeh doana babalik ka urang mudah-mudahan guru urang dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah tur anjeunna ngadoakeun ka urang mudah-mudahan urang disinaran ku Allah melalui doa almarhum almaghfurlah sehingga kesalahan-kesalahan urang bisa dileungitkeun ku Gusti Allah jadi cerdas otak urang cerdas dina ilmu cerdas dina ibadah kablah dituna mah urang jadi ma'rifatullah wa rasuluh amin ya rabbal alamin. Guru-guru orang di dia khususnya orang doakan mudah-mudahan diberi tawakal jeung kasabaran tur kekuatan sehingga eueuh deui di Kabupaten Tangerang dik masantrenkeun ka mana iwal ti ka dieu jang Fatul Muin mah nu sejen-sejen ge aya sarua mudah-mudahan orang doakeun pada kararuat deui. Nah jeung mudah-mudahan nunggu skala luar di pondok pesantren mana bae urang doakeun mudah-mudahan mabruk ilmu-ilmuna bisa ngembangkan ilmu-ilmu syariat ilmu agama aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu pihatur teu simkuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang silih doakeun kula ngadoakeun kula doakeun atuh ieu rewang-rewang kula nu mantak wani ge Kaki Nurjaya atuh Kaki Toib saking Ki Jamal sering kapanggih komo atuh Ki Fudoli mah mah geus jadi alo kula kemudian atuh malam Salasa kaparanggih bae ieu mah nu ieu mah Ki Wahab sagala Ki Zainuddin Ki Badu Salam malam Jumat gitu keneh padahal mah diulah-ulah Ki Wahab geus teu kudu ngaji ka kula jeung mah kolot jeung lah teu sabara lengkah deui nya mah kan tapi ngaji keneh bae jeung sajabana sagala Ki Ator jeung nu sejen-sejena geus mererenan urang kualiba sakali deui urang ulah aya suuzon ulah aya pesimis urang silih rojong silih doakeun jeung urang silih pihanean sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinaba wa la taj'alhu mutashabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ihdina siratal mustaqim Allahumma ihdina siratal mustaqim Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana dieusian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka. Ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah, Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah. Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo
kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis da mapan aing nasib aing kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang anu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis makanan jual asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka dituna anak incu Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil cak jurig ya pugu cek jalan teh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo habeu ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ieu ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangka warah ya mulai tah eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan kan sok nyarekan abah tah iya masya Allah
mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun di mana mun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kukumah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumadeus maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang anti dituda eta ya Allah eta kos kitu nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentam seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak boseni kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun kunyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjore korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ka Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu pang gedena jeung nu pang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu pang gedena pang bagusna
wang lintuhna jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nupang jorena bae. Ai Habil mah kos urang Cilongok nupang bagus bae. Sia cek urang Cikupa. Tak eta kos kitu kayana. Teden bek. Teu kebal langsung turun seuneu. Tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha ge. Pasti nu aing. Mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis. Mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu. Turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teu aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana cicing bae Qabil teh. Gas, udah loba omong cek Qabil teh. Abah gua ari cenah rencana ka Mekah. Mah eger ka Mekah ka ditu atuh. Eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge, rada kagokeun. Kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon nabaab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeus nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah
teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae di dinya teu robah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil, aya naon ka dieu? Aya naon? Cak Qabil la aqqa tulan bang, aing bakal ngabunuh sia. Bunuh sia ku aing. Cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Mana? Mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu. Ki atuh teh urusan Gusti Allah tah mah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah. Ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa. Gara-gara sia aing bogor mah. Buluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae. Geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka la imbasatta iyadaka ma la imbasatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula. Bahasa lagi daheun Habil. Ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah. Lain basata yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak, manjangkeun leungeun kakak, ngulurkeun leungeun kakak, dek nampiling ka kula, kakak dek nyabok ka kula, kakak dek kabunuh ka kula, ma ana bibasiti yadiya ilaik. Kuring memual kudu males uluran tangan. Kula memual nyabok ka kakak, kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh. Eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh, kula mah dek cicing bae. Kakak nampilih, kula mah cicing bae. Kakak dek jawab, kula mah cicing bae. Pokona mah kula memual ngabunuh sama sekali. Silakan kumaha kakak bae. Lantaran ini akhafullah rabbal alamin. Sieun jasa ka Allah. Eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula. Memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula. Duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Tah ieu bahasana luar biasa. Aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar. Jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh, panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna. Kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas ka eta duadak al-qatil wa maqtul pindah. Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani. Mun ceuk ahli dilagah mah nu mantak bahasana
inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua, dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang. Siang ngomong ke situ balang nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha. Masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung. Dijotos besi teu bae. Digebug besi teu bae, dikumahakeun ieu, dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana. Ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha. Cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun. Aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat. Cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh. Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Kadeulekeun ya. Cet bae iblis teh kaluar nu hiji. Tek. Hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut binja barang gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun buak kana huluna. Hai. Oh, tak kitu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah, tuh gitulah. Kobil teh oh jaheu babarinya. Eta iblis nu hiji pae, kakara pae geus pae. Nah, Habil ku aing geus bisa. Sebab aing geus kuliah aing. Kuliah ngabunuh aing geus. Di saha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis. Langsung bae nurutan iblis. Jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna. Mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Kobil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat. Masya Allah. Gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayuh sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ka handap baheula kalantaran teu percaya ka Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluar mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah
dipanggul Masri 60 km memanggul baik dipanggul deui ka magrib 60 km bulak-balik bulak-balik lantaran duduh jeung nyaah Masya Allah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam